Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dr. Renda Insinyur Hajah Eni Sumarni, Magister Kesehatan, anggota DPD RI Wilujeng Milangkala Pabaru Sunda 1858 Caka Sunda anu jatuhna dina taun keuyeup. Pamugi kelahiran Caka Sunda 1958 ieu ngajantenkeun hiji wasilah petunjuk kanggo warga masyarakat Jawa Barat, khususna umumna kanggo masyarakat nu aya di Nusantara ieu kalayan lahir cahaya baru dari gelap terbitlah terang kemenangan untuk bangsa Sunda dina ngawujudkeun ngadangyangkeun deui ajen inajen harga diri. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan keberkahan ke urang sadayana, kesehatan ke urang sadayana anu ayeuna ku urang di anti-anti. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.